wa hasuna ulaika rafiqa hampang masyaallah karingan beratna nyana sok aju nyahoan naonna nyahoan ge ngomong anu menyentuh hati ieu teh mah aing anu ji eta mah aing itu bata aing tah nyana ahli hakikat mah kos kitu kadeuleu tah kolbun nah geus jadi hakikat mah kos kitu kunaha ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu ninggalkeun setan jadi urang nu ngaganggu ka urang teh opat perkara ketika opat perkara eta eueuh lempeng ka Gusti Allah masyaallah kari di saha jelema anu can datang kana ieu ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina urusan hakikat mah nyaho kajian dibetek-betekkeun ge moal bisa moal bisa kajian disingkap-singkapkeun ge tetep teu kadeuleuan bae ja buta matana ieu jelema nu buta moal bisa neuleuh cacaang panon pae jelema nu buta kajian teh disingkapkeun ge atuh teu kadeuleuan tah ieu buta mata hate moal katempo padahal mah ieu kabehkeun tajalli Allah deuk mana lu lain tajalli Allah ketika urang gerak aya kudrat iradat Allah aya kekuatan Allah atuh aya Allahan di diri urang jadi Allah keur tajalli di diri urang Allah keur diuk tajalli Allah dina diri urang keur diuk urang leumpang Allah tajalli dina keur leumpang Allah teh keur ngarusak palu tajalli Allah buku per hari nate buku qada nu geus ditulis kuari dibuktikeun moal kajadian palu dirusak mun teu aya tulisanana di qada Allah ilmullah bigi kitu ilmullah itu bikulli ma sayadri fil kaun karena sagala rupa nu bakal berjalan di muka bumi mawjudat mungkinat geus aya tulisanana mantap ahli nempo terjadi ahli nempo bakal terjadi ngan teu meunang langsung ngomong kos kitu mah sebab mal kahartieun ku jelema nah eta teh per hari urang macaan buku ihya bacaan kitab ihya bacaan kitab hikam bacaan kitab minhajul abidin bacaan berbagai kitab buku teu rame wali mah macaan teh wake wa ieu buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah naon nu terjadi di bacaan gua nya seuri nya mah kejadian Palu gitu gempa kemudian tsunami wali mah seuri tuh kadenge ku baturna nyana seuri pan bahaya kadenge ku keluargana anu cilaka nyana seurian kan bahaya tebana nyana mah seuri teh horeng geus aya di qadona keur maca buku kan lamun maca buku keur rame teh kan seuri urang ge urang maca buku teh perang masyaallah teh percintaan senyum-senyum kan urang bacaan buku baca buku Rusdi maca buku percintaan seuri urang maca buku naon karang-karangna action masyaallah baca urang buku-buku ketika rame dibaca ketika rame kan urang ge seuri cerik kuari wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seuri wali baca kerame banyak waduh lo baca sanu modar cek nya teh ngomong lagi geus kira-kira wararae seseurian jana wah rame luar biasa keur macaan buku nanya nama buku wake langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seseurian nyana numantaknya nama nyahoeun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoeun nama nyahoeun naon cenah kieu culak teh male bejaan male bejaan aya anu keur nga-SMS bae ditutup tak warita sia jerai ganyawan tutup ku sia nah ganyawan dibuka tek hakikat eta kos kitu nah lamun encan datang kadinya teh nyaho kana ilmu hakikat ente hayang nyaho bacaan ku ente kitab-kitab buku-buku tasawuf buku tarekat buku tasawuf bahkan buku hakikat walau qara alpin minal kutub sanajan ente maca sejuta kitab encan datang kana rasa hakikat moal bisa bihasulaya blugu ila ruhaniyah moal datang aden kok bacaan ku ente kitab bacaan ku ente buku minhajul abidin bacaan minhajul abidin hikam baca
Iya dibaca, cuman dibaca doang. Atuh mungkin ceramah. Saudara-saudara, bahwa hidup ini kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada yang dibawa. Harta tidak dibawa. Dengan demikian janganlah cinta harta. Tetapi mohon maaf ya, mana panitia jangan lupa. Sialnya sakitu kedahsat nage inget keneh wae. Atupan kotok doang untuk bagi ka duit madak. Waktu sasage dia beuki ka duit mah ke aing nyaritakeun kitu ke aing tadi amplopan ku dia. Wih, dia mah kos kitu jasa. Geus lah. Eta deuk kumaha coba. Jadi lamun teu make perasaan mah kos kitu bae kabeh, tapi perasaan hina dunia. Eueuh nanaonna teu hayang. Geus manehanana disebutna hukama teh profesor. Profesor teh anu huluna pahili jeung bool monyet. Eta ngaranna profesor. Melangkah dengan pasti kana. Ka mana bae tak. Urang dipake kasieun, urang dipake karempan. Lain bacaan buku jeung kitab, baca ku ente hayang nyaho ka hakikat. Walau qara alfin minal kutub. 1 juta kitab bacaan ku ente. Ieu Imam Ghazali, ieu Imam Qushairi, ieu Imam Syafi'i dina naon kitu kana tasawufna, ieu Imam Hanafi. Yo, ieu Junaidil Baghdadi, ieu Siri Sikti, ieu Marufil Qurhi. Ayo bacaan. Ieu Tun Syabdul Qadir, ieu Ibnu Hasan Sazili, ieu Imam Abdus Salam dan lain sebagainya. Datang ke hakikat bacaan kos kitu moal. Sebab naon? Kudu praktek ieu mah ilmu. Praktek mulai nyaetikeun sare di peuting. Cukup be 7 jam sapeut. Oh, loba teuing. Tuh, siage nu sok 7 jam. Oh, bae tuh. Berarti kana bener mah nyahonya lagi sarua. Ngan ngalaksanakeun mah pan hanteu. Nyahonya lagi. Bawa peuting teh ulah loba sare. Tapi praktekna kumaha? Pan orang mangkonon. Masya Allah. Baca Quran teh atulah datang ka teu tamat 2 tahun mah. Nya nage keraden boh deui bae. Boh mah nya pugunya nage tilok. Praktekeun Quran kuari mah ulah dibaca doang ta Quran. Praktekeun kuari mah tah. Iya ulah dibaca unggul. Hikam dibaca baca petang. Praktek kuari. Ieu teh deuk ngayakinkeun Allah aya, Allah ngurus ka urang. Lamun Allah aya, Allah ngurus atuh urang teh kudu ilu campur urusan Allah. Di antarana urusan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lih rizqiha. Urusan nu hirup, selama hirup Allah bakal nu mere. Eueuh hewan anu kumarayap di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Tah yakinkeun Allah nu ngurus. Geus teu kudu usaha. Waktu cenah kiai teu kudu usaha mah mun make woh keneh ulah ngaji torekat. Siang geus ngaji syariat mah geus capek, geus usolina ge panjang ke. Ih. Atuh cenah kiai, atuh cenah-cenah mah geus ulah ngarekat. Torekat mah deuk ninggalkeun eta. Siap. Sageus teh siap. Siap perintah guru. Ulah ngadalil, dalil mah syariat teh. Ketika orang main dalil atuh bahsul masail. Dihareupeun guru thariqah mah mursyid ngaranna teu meunang ngadalil. Sebab keur ngurusan ruh. Ruh teh supaya ulah terbawa nafsu, ulah ngadalil. Cenah salah ieu teh menurut syariat mah, ulah nyalahkeun ka guru. Eta hese na ngaji tarekat teh kos sami'na wa ata'na. Batur mah jam 12 azan teh tidak ke masjidnya nama lain, tidak ke pasar ieu mah anu. Mun ngomong kieu bae, pan ieu zuhur batal. Aji eta kumaha? Geus teu kudu kumaha laksanakeun. Pan cenah kos kitu, eureun sia tarekat. Eureun. Sia mah lain ahli tarekat teh geus jang bagian sama tarekat ge syariat bae, syariat ge sia mah ampeg melulu. Hese. Udangkeun jam 12. Sudang. Yuk, babarengan jeung mama ka mana? Zarah, ke mama balik sia mah di dinya. Mama kira-kira, ieu cenah ngira-ngira. Tawa sarua jeung mama naon kitu ngaranna mikeun kula ka genderuwo. Tah lamun geus kos kitu tah, geus ulah narekat. Moal pati-pati dicoba, jeung moal nyoba kitu guruna lamun mimitina encan diperjalankeun.
ieu teh dibere heula ieu kuari bagian nyorangan ulah kholwah bae teh di hareupeun aing bebeja kholwah barenganan make kenek sak kenek na pamajikan aing deuk kholwah ieu sia cicing di dieu jadi kenek cak pamajikan aing hager norekat ih mah cicing sia di dieu aing keur zikir ieu cak pamajikan eureun kan norekatna ka emang kunaon atuh kakak nu norekat kurang nu riweuh iya saya lorekat dicoba ku guruna ayangnya eueuh hiji murid nu teu dicoba eueuh aya aturan dicobakan kumaha kos kitu mah tah masih kena tahan kene duit mah aya di sia kadikeun ka mama kabeh mama deuk meuli sawah mikir bae jana kok aya duit urang dicokot aya jana meuli sawah aya be pikiran kos kitu balik sia balik indit guru mursyid teh kos kitu inggis siga nyaan padahal teh ya pengalaman ya ulah make cincin anyar bagus hebat wih cincin bagus amat kada tah begitu make samping bagus di samping bagus amat ieu mah aduh jeung ieu bae tah ge haji pede nurutan sia lain guru aing tampiling ku aing sia ya kieu cenah barahan we dipentaan we ku aing sia teu menteng ge maling dah beres nah beres yes iya dipenta itu tah yes menang sekitar 1 tahun atau kaduana dibikin deh tah cincin tah samping tah pan atuh kembali lagi teu hayangan ieu guru mah teh mah nyoba doang satu ketika guru kula di Garut Masya Allah sering dia dongengkeun begitu ndek mapag nu baheula mah turis salat kan di nagreg begitu salat toel kade duit bae di kantong dibejakeun duit teh sakean saha nu nyaho kula mau duit sakitu saha nu nyaho tapi nyahoan duit nilaina teh kitu kadekeun engke di pondok gede lain pondok gede baheula mah naon teh naon Halim di Halim engke mama dahar mama nginum pokoknya asal mama dahar geus bisa digerokeun atau mun deuleu mah langsung mun urang kan tenang duit dicokotkeun ku nyana kabeh datang ka Halim langsung nungguan kebel kemudian lalahar kabeh urang liwat deui suga digerokeun henteu je pan ieu kulandangan antep liwat deui dehem malah mah jangan tungkul urang geus lapar jasa duit teu boga dahar teu diajak mangkani geus pohara jasa nginjem yang autak mere model aya jelema nu sugih urang Majalaya aju urang nginjem teu dibere lamun urang suuzon ka guru moal tamat moal anggeus tapi urang teh suuzon gerak Gusti kabeh ge ieu teh geus dipapatahan sagala rupa teh gerak Gusti gas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه diriwayatkeun saking ki Abi Hurairah muga-muga nilar bendu safallahu anhu saking Abi Hurairah gola hale ngucap ya Abi Hurairah ngucap ing lafalna Rasulullah juga sabagangging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali saking puasa wisal ulah datang ka maghrib terbuka maning mana cenah kiai antara terbuka maghrib atau memeh maghrib buka terus dia mah ngabandingkeun kos kitu teu kudu diomong-omong nu memeh maghrib mah tama masalahna seungit mun ngagoreng sangu ulah naon gitu ngaranna ngarumpak datang ke puasa abong-abong kuat terbuka maghrib tapi sol ngaran biasanya puasa pelet iya no kos dia ya bagala rajulun minal muslimin maka ngucap sapawong lanang kang tetep sageong kang muslim kabeh ing lafad faina kapan maka satu netuan tetua silu
iku ngawusul Tuhan ya Rasulullah Kangjeng Rasulullah ai ka umat ulah ai Tuhan ngawisul kumaha sih Pagala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah ayyukum misli lan utai indi sira kabeh kumpama ingsun saha anu kuat model kula Inni abitu yutaimun ya Rabbi wa yaskin ing satuhuna ingsun na iku ngindep ingsun hale maparinan kakuatan kang kaya mangan ning ingsun sapa pangeran ingsun lan maparin kekuatan ngombe ya Rabbi kaya ngombe ning ingsun kalau lama sampai 2 poe 3 poe kuat lantaran diberi kekuatan kos kekuatan anu dahar pan ai ente mah dahar ge teu kuat komo si eta mah atuh lamun saur teu nambah atuh moal kuat puasa sakumaha tali puasa biasana dahar dengan sakadar sapiring tapi kulantaran sahur 3 piring cenah besi teu kuat kabeneran harita mah puasa teh sahur nangan sapiring beurangna masyaallah rep hudang zuhur beres teh sunah-sunah acan rep deui hudang asar ge geus dek di ka magrib tas asar ge masih puas naon gitu masih sare keneh hudang magrib pamajikan ge barang kadinya teh atuh kos ge 2 puasa 1 tahun ge kuat cak pamajikan ulah bomong atuh laon yang puasa cenah segala boh ya bantu jauh kaler kidul daripada bentak aju nonton TV mendingan HS bae hebat ingat dalil lah macam majikan majikan nyaun bener aduh jadi Kangjeng Nabi mah dibere kekuatan kos nu dibere dah kos nu dah kitu keneh nginum masyaallah kalau ma'abaw maka samang-samang samung pangyanas ayan tahu anil wisol itah dari maka cegah yanas kabeh saking wisol wa salabihim yauman summa yauman maka ngawisol ya Kangjeng Nabi kalawan nasing sadina kari-kari sadina sumaraul hilal kari-kari ningalian nasing hilal paqala maka ngucap ya Kangjeng Rasulullah lau ta'akharal hilalul lazidtukum lamun ari mangaya hilal maka yakti muhing suning sira kabeh kalmunakalilahum kaya kalmunakili kaya kang ngawarah kalau kadue nas ina abau ayan tahu waktu narima kacegahan nas ingin tah narima kacegahan nas waktu mumpang ya nas ingin tah narima kacegah Kangjeng Nabi ngahajat coba hayu sia kuatan teu misalkeun barang neuleuh hilal barungah sahabat ngah buka tuh kajahoan sakajeng Nabi lamun hilal tambahan deui ku kaula ditambahan deui wisol teh maksudna ngawarah ulah sok mubi salat puasa biasa bae sih puasa biasa bae jadi ahli syariat mah puasa syariat bae lamun geus di luar syariat kakarak lain deui tapi kan make perasaan di luar syariat eta geus kudu boga rasa lantaran
dina masalah di luar syariat mah bakal moal kaharti sebab dahar teh ngan sakadar darurat di luar syariat mah dahar teh ya diperbolehkan tapi ketika darurat kadaruratan teh atuh kapan aya hadis ti Kangjeng Nabi ad-daruratu tubihul mahzurat di satu dahar ge jang sakadar ngalempengkeun tulang tonggong doang sakumaha urang dahareun aya ge bangke Nei bangke menang di dahar sote lain haju dinikmati tapi jang sakadar bisa nangtung doang lempang ka mana urang bakal lempang gitu kene ahli hakikat jengke nya nama daharna teh ketiga darurat geus ka daruratanna cukup jang sakadar nanjeurkeun tulang tonggong hungkul ja teu hayangan nya nama dahar. Ayo orang mapan dicita-cita ke isuk-isuk ieu urang dahar di mana ke sore di mana deh ke isuk di mana bo eta planning dahar pohara jas panari ali Allah mah di jadwal teh kieu sabada subuh boga wiridan datang ka jam 7 jam 7 langsung tidinya mandi terus wudu salat duha anda salat duha terus baca Quran datang ke jam 10 di jam 10 tidinya langsung mun boga santri magahan datang ke setengah 12 tidinya langsung istirahat sarep pungkul kaelulah jang peuting udang lohor di zuhur terus wiridan deui datang ka jam 3 terus salat asar mantap salat asar wiridan deui datang ka magrib tas di magrib terus wiridan deui datang ka isya wiridan datang ka jam 12 iraha daharna ayo sia iraha daharna di jadwal wirid Masya Allah kan kenapa jadwal daharan sih ketika manehanana lapar kakarak iraha laparna bae iraha laparna manehana geus sape-sapeting lapar karak dirinya dahar ge teu kudu loba-loba aya tanaga saya cukup da 3 huap bae cukup da 5 huap bae geus sakitu saha nu bisa kitu lamun lain ahli zuhud nu sok tapa di luhur gunung sok tapa di leuweung ya urang ge tapa teh di kuburan maksudna supaya keris raragagan masa tapa sih kadu di dunia kene tapa supaya aya nu kaluar pakong nomor sabaraha tuh kan baheula mah wah we si eta teu kakentong kos gitu jadi ibadah teh gesek kabeh waktu teh pake ibadah ulah aya goplas sadetik oge ka Gusti Allah mal bisa lamun teu make perasaan nikmat sebab ngeunaheun urang kuari mah cinta ka kabogo urang nu ngaran Sarwiti beuh barang urang inget bae geus poho dahar poho nginum masyaallah ngadenge ngaranna bae jadi kasegeran komo lamun haju datang surat ti kabogoh masyaallah eta surat dibaca deui Quran eleh Quran waduh dibaca ditutup ditenden dihandapeun baju di lemari dikunci keluar ti kamar can kebal asup deui haju dibuka deui bahkan diminyak misikan abo budak sakumaha jimat buatan kiai eta surat nu teu kuatna eta sanjunganana Masya Allah di hatiku ada kumis belahlah dadaku ya Allah jika engkau tidak percaya
Eta bahasa eta. Tidak ada laki-laki lain yang menghampiri di hatiku. Ketika aku mendengar suaramu sejuk hatiku. Aduh, Masya Allah, sebagaimana engkau memandang diriku. Kita sudah menyatu, disatukan oleh yang Maha Kuasa. Iya karim, ada cinta itu. Masya Allah, malam tak dapat tidur, siang tak dapat makan. Ya Allah, ya Rabb. Barang ditanya emang kudu atuh tridei. Gunung yang tinggikan ku daki, lautan yang dalamkan ku seberangi. Roma Irama tamah. Aduh, muttafaqun alaih wallahu alam bissawab. Ngaji jeung anu naon ngara-ngara nama bok cinta kos kitu. Kolot-kolot ge insyaallah. Ngadoa ge make cintanya. Wal anbiya'u yubashshirunahu lan utai pirang-pirang nabiku ngabubungah ya anbiya ingwong bil solil abadi kalawan tepung kang bangsa lawas. Magalallahu ta'ala kaya oleh ngadaw saballah ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa lan beci kapamangkono mangkono wong opo nek rafiqan kakancanan pamalam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati magati sapamanika orana tepung yaman kalau niki ilmu hakikat maka orana ya maniku kang nguruing dalam hakikat walau qala alfin minal kutubi lan sanajan maca ya wong ing 1000 kang tetap saking kitab bihaitsu la yablughu ila ruhaniyah kalawan sakira ora ta kaya man mari kang bangsa ruh. Jelema nu ibadah ka Gusti ngawungkulkeun ibadah poho kana dunia. Ningali dunia telir teu beda jeung neuleuh bangke. Ad-dunya jifa. Ngomong doang. Dunia jipah teh bake nganasehatan batur. Urang nama kudu disumbang. Disumbang berarti ngaku murid. Ngawilah-wilah murid ieu mah sugih, ieu mah gagah, ieu mah susah. Eta kiai neraka eta kos kitu. Lain Masya Allah baik. Ketika ngesiur ketika ibadah anu mantap ka Gusti Allah geus teu kageing-geing urusan dunia. Hirup di dunia tapi geus embung kana dunia model kan. Hirup teh urang teh sakasur jeung awewe jeung pamajikan tapi geus tilok di toel. Tanyakeun coba, kunaon eta tilok di toel? Lantaran dongkrakna. Teu mah lain tasawuf impoten ngaranna. Ieu mah embung teu hayang. Engke bakal akur antara lalaki jeung awewe perasaan teh pada manusia. Adapun lain-lain mah teu bahkan kadeul engke gerak tingkah manusia teh di luar titingalian nu biasa. Kadeulna mah kiai horenganan bajingan. Kadeulna mah tukang karung horeng monyet. Beda eueuh buntutan.
geus kadele nama jelema horeng buaya darat. Ayelah kok bisa gitu? Allah merel kaleuwihan ku geus bening-bening na kolbu ruh kembali ke asli nah lain kembali ke aslianana teu kahalangan ku tobeat perwatakan nu aya di manusia mata watakna neuleuh indah resep cili berwatak ngadenge nu merdu irung berwatak ngambe nu seungit letah berwatak mun ngarasa nu lada dan lain-lain sebagainya eta tasawub tilain wa imtihan dodot cocoba ketika rohan wauhan ka Gusti Allah di alam arwah kuari dibere baju bentukna jasad di jasad teh aya perwatakan sedengkeun Allah teh summa khalaqtu kulla syai'in kaulah ngadamal karena setiap perkara wa kullu syai'in yad'uk sakabeh perkara ngajakan ka anjeun ngagerokeun urang teh begitu keluar neuleuh mobil karimun teh ngagerokeun hei Pendi sini neuleuh deui apaan saja kapan saya ka dieu kaula teh mobil terbaru begitu datang deui Innova apaan samaweuna naonan ieu bae Innova teu boga duit jual imah kullu syai'in yad'u ngajakan ka urang aya awewe bahenol nerkom ngajakan nih saya adalah janda bengsrat janda herang saya ibarat mobil mah belum punya muatan sini Pendi kulo ini adong geus atuh kabeh ge ngajakan sanajan kumaha bae oge urang manggi sangu-sangu ngajakan ka dieu urang manggi cai-cai ngajakan ka dieu urang manggi jas-jas ge ngajakan ka dieu manggi kendaraan kabeh ngajakan tina ajakan eta teh urang dicoba ja'airoh mawauna ka Allah lain kanu kitu ketika urang eleh dicoba kuno kitu selama urang eleh urang tawajuhna lain ka Allah ka eta selama urang lain ka Allah tawajuhna ka eta tuh mentek cek Allah itamata anjeun kumpul karena perkara anu anjeun kaajak ku eta perkara selama anjeun babarengan jeung eta perkara kulana eueuh tinggal sabaraha jam selama sapoe sapeting nu Allah di qalbu urang hitung bira urang hitung ka mana loyogna urang qalbu urang ka mana coba nah dicoba ku Gusti Allah teh tapi ketika orang secara spesifik ka Gusti Allah melalui tuntunan guru langsung ibadah ke Allah zikir wirid dan lain-lain sebagainya mulai geus eta mah urusan kharid kos kitu mah aya bae tapi urang teu hayang teu kabita maka lempeng ka Allah dan teka ganggu diri orang jam sabaraha bae aing ka Allah bae kulantaran terus bae ka Allah gila urang dalam dunia teh gila leuwih gila tibatan comberan leuwih gila batan bangke gila teh hayang sebab di kalbu urang nangis ka Allah nikmat maka Allah bakal merepang bubungah ngarana karomah hei Pendi
maneh hayang ka Mekah hayang dek hiber ke Mekahna atawa Baitullah Mekahna dideketkeun nyangga ke Nabi maka Gusti mangga neuk kumaha bae oge sok geura hiber langsung set aya nu nembak tet ragam wajar manuk gereja yes teu paeh bae geus dah pokona Habib Razak hayang ka Mekah ieu atuh saha nu embung dideketkeun Mekahna atawa hiber abdi mah hiber bae sok datang angin topan set diragakeun di Mekah paeh ternyata maha kawasa Allah ngadeketkeun Mekah ngadeketkeun Madinah salengkah disebut ilmu toy dunia nu aing cek Allah langit dan nyen aing bumi dan nyen aing bis samai ilahun wa fil ardi ilahun bahaya sia lamun salah ngahartikeun oh di langit aya pangeran di bumi aya pangeran dua sia pangeran lain kitu di langit aya nu ngurusan ngaranna pangeran Allah bumi ge nu ngurusan eta keneh pangeran oh jadi diurus bainas sama wal ardi urang diurusan ku Gusti Allah palu nu aing sia nu aing ku aing dihirupan ku aing dirizkian ku aing ketika ku aing dipaehan dirusak kumaha aing bae ya tuluy Allah deuk merontak ka saha deuk minta tulung ka saha ayo minta tulung ku sia jeung nu aing dijadikeun lagi ku aing ya ayo bahas ku sia ku ilmu geofisika ayo bahas ayo segala sesar lah segala naon nu aing tah maha kawasa Allah maha kawasa atuh ngadeketkeun Mekah ka urang ada set atuh kecil tah mah dirusak ge sakitu babarieun Allah mah deuk maehan jelema ribuan jelema sadetik pencet brek babari urang wali deuk diangkat jadi wali ya atuh bisa sadetik bisa jadi wali Masya Allah dibalikeun deui nu tadi tina wali jadi bajingan bisa bae atuh ku Allah teh makin luhur makin rempan lain makin tenang makin luhur makin rempan Kanjeng Nabi Musa teh kapan geus diangkat ku Gusti Allah teh jadi rasul rada sieun begitu deuk menghadapi Firaun cek Gusti Allah la takhafa innani ma'akum wasieun anjeun hai Musa Harun aing bareng anjeun tapi ketika Kanjeng Nabi Musa padu jeung para saharoh ketika tukang sihir malangkeun tambang-tambang jeung dadungna berubah jadi orai faujasa fi nafsihi khifata Musa kunaon teu kaget Kanjeng Nabi Musa padahal geus dibere la takhafa ulah sieun maneh Musa innani ana ma'akum tapi begitu eta tambang jadi orai aya ngageter Kanjeng Nabi Musa manusiawi kurang kumaha eta Kanjeng Nabi Musa oh makin luhur teh makin rempan jeung makin hati-hati tanya Kanjeng Nabi Musa eta kumaha bisa ngageter kitu rempan besi dicoplokkeun ku Gusti Allah besi salah diri teh tuh jadi makin luhur teh makin rempan ieu mah lain barang ditanya teh mama bade salat mama geus ngahakekan tara salat waduh mama teu salat tuh tau mah kelas tering salat keneh mah waduh mama mah geus teu salat lantaran geus ngahiji jeung Gusti Allah karim masyaallah mama mah puasa tara salat henteu komo ngazakat berat ieu mah mama kudu asupeun ka sumur pareum dicor makin luhur makin rempan besi dicabut ketika seorang manusia ibadah ka Gusti Allah jadi wali dibere karomah apakah manehanna ceri
Gusti besi pajarkeun eta maksud abdi sanes ulah cabut ka rumah abdi mah teu aya. Ya jipa ini mah lain tojos ku sia ya make jarum karung hayo sih getihan bayar ku aing sia je aing geus ngadahal pelor sabaraha pabrik beak pelor tuh datang ka bengkel sapeda ceurik pelor kandas beak ku aing kabeh deleg-legan ayo geura tusuk ku sia. Oh begitu ditusuk potong jarum potong siapa dulu ini aing kata eta mah pinarakaeun mah geus kitu neraka tama jelema dibere ka rumah mah lain gitu isi ketika hujan gede kemudian haju teu kahujanan nya mah ngadoa ya Allah ya Rabb abdi mah biasakeun bae kahujanan bae ulah datang ka di beda-beda isin abdi mah besi ke batur nyarahoeun cukup Gusti bae nu nyaho urang mah lain kitu pan ngadoa ya Allah ya Rabbi bedakeun abdi tilu sejen batur kahujanan jibreg abdi mah ulah abeh kadeuleu kawalian abdi beda begitu teu kahujanannya ternyata sia mah harandap keneh aing tuh deuleu tuh pun mengaji bisa teu kahujanan make payung aduh karoma make payung keneh ibadah pohara luar biasa. Nah geus bisa ngobrol ku ari mah jeung tangkal kayu bisa ngobrol jeung jukut bisa ngobrol jeung hewan-hewan ya Allah ya Rabb andai bisa andai teu dibere masalah tadi dinya wa hunaka yusyahidul arwahal qudsiyah Kangjeng Nabi mi'raj ka luhur kapanggih jeung Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Idris itu geus aya di alam arwah Kangjeng Nabi di alam mulki kaparangi jeung para nabi-nabi jadi eueuh masalah di alam hakikat maka parangi jeung itu biasa mantak lamun urang keur wiridan aju anu ngetrok-ngetrok lawang biasa engke asup ka jero aju rewigan bogna biasa kumaha bangsana lamun memang bangsa wali daratang nage arwah-arwah kudsiyah atuh biasa tama para wali daratang ka belah dieuna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam Haji Pendi ge pernah kedatangan bangsa nu ruwag grewig emang bangsana itu kunti anak awewena nya anak kunti anak lalakina kabangi biasa saderajat kumaha derajat yusyahidul arwahal qudsiyah wa ya'rifun nabiyahu Muhammadan kapanggih jeung Kangjeng Nabi wauh jeung Kangjeng Nabi ketika urang ngabahas kos kitu dipermasalahkeun lamun lain dina keur ngabahas hakikat teu meunang nah payantikum min hayati ila bidayati Kangjeng Nabi nyarios ti nihayah tepi ka bidayah wal anbiya yubasyiruna nabi bakal para nabi bakal ngabubung caritaan Imam Syafi'i Masya Allah anjeunna jadi kutub dina autad kutub nomor kahiji-hiji kutub dua imamani belah dunia teh melalui galis khotulisiwa ka dieu aya nu ngurusan wali ka dieu aya deui mukhtar tilu jadi bagi tilu wali teh aya deui autad opat wali teh jadi ieu dunia dibelah opat tah nu ngurusan saurang aya deui wali abdal iyalah wali abdal wali rijalul ghaib wali abdal 7 nah terus rijalul ghaib nuqoba nujaba uropa asaib dan lain sebagainya aya hitungan-hitungan jadi ketika diangkat jadi kutub bakal nempo ka arwah-arwah bawahanana ka imamani ka muhtar ka rijalul ghaib ka autad ka terus ka deuleu jadi nyahong ke si anu pangkatna anu diwali teh si anu pangkatna alun si anu kajen teh ngaku-ngaku wali ge ditempo ku nyeset coba di alam eta ja eueuh si eta mah ku ngaku-ngaku wali sih eueuh katempo ku bati dah kos kitulah kabagol Allah taala wa hasuna ulaika rafiqa tah lamun deuk babaturan jeung kitu nginahin babaturan jeung nu kitu mah lantaran tilok benta tilok hayang diberkata tilok hayang naon berat urang kadatangan ku guru teh sakali bungah 2 kali rada teu pati bungah ka 3 kali mah embung kadatangan sebab naon berat perasaan ieu guru datang deui
kahiji keur ngabangun pondok bebeja deui, kedua ngabangun majlis bebeja deui. Pan ieu murid kakara geleng-oleng. Didatangan deui ku guru, coba rekrut masyarakat teh mama keur ngabangun majlis. Ieu mama kudu dirantai nu kos kieu. Mama kudu dirantai nu kos kieu. Bebeja ngembangkeun agama. Hayu bae si ibadah ulah kabita ku bangunan. Tah, jadi berat mungkin. Begitu datang guru cenah bade silaturahim. Hapunten wartoskeun teu aya gitu. Coba eta lamun geus mbungka pagi jeung guru. Deuk kumaha? Sebab guru syariat mah berat. Lamun kadatangan guru hakikat, Masya Allah bunga. Sebab naon menta teu hayang. Dilok didatangan ge jana dahar cemi. Lain cara si eta. Dahar teh bau Masya Allah ngamerekat deh Pak. Naon nu aya di bawah. Kan ditempokeun. Wah iya ya bajinganan ieu mana pasti. Ayo halibat ieu dibere enten ulah kan hampang ngeunah aju nya ngadoana tilok panjang ngadoana ngadoa barebet hizib dibaca hizib 2 hizib ahian syorohian dibaca kabeh sakumaha neuk perang angel ngadoana sebab lamun pendek diletik amplop panjang mah rada gede kamplop deui wali mah tilok panjang mudah-mudahan aya isian pondok insyaallah doa beres pancan ngado ai tadi ceuli teh dipasang usia teh kudu ngadoa make bahasa Arab make bahasa Sunda bae ngan aya urang jauh lah sok Sundaan bade ka mana emang di mana ieu oh abdi ti terep haju ayeuna ngalih ka endoyong doa tilok kajahoan walimah sebab ieu nangis nyambung ka Gusti Allah ya Allah ya keur leumpang keneh ge murid abdi teh keur ngabangun pondok Gusti atuh supaya mangpaatkeun we ilmuna sesuai jeung makomna Gusti tah geus teh kudu Allahumma Allahumma sholli eta mah ngaji qiraat atuh kos itu asal itu bagus wa hasuda ulaika rafiqa hampang masyaallah karingan beratna nyana sok aju nyahoan naon nyahoan kayak ngomong anu menyentuh hati ji eta mah aing anu ji eta mah aing itu bata aing tah nyana ahli hakikat mah kos kitu kadelo tah kolbun nah geus jadi hakikat mah kos kitu kunaha teh ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ninggalkeun nafsu, ninggalkeun setan. Jadi urang nu ngaganggu ka urang teh 4 perkara. Ketika 4 perkara eta eueuh lempeng ka Gusti Allah. Masya Allah. Kari. Di saha jelema anu can datang kana ieu ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina urusan hakikat mah nyaho. Kajian dibetek-betekkeun ge moal bisa. Moal bisa. Kajian disingkap-singkapkeun ge tetep teu kadeulean bae. Ja buta matana. Ieu jelema nu buta moal bisa neuleuh cacaang panon pae. Jelema nu buta kajian teh disingkapkeun ge atuh teu kajaleuan. Tah, ieu buta mah tah teh moal katempo padahal mah ieu kabehkeun tajalli Allah. Deuk mana nu lain tajalli Allah? Ketika orang gerak aya kudrat iradat Allah, aya kekuatan Allah atau aya Allahan di diri urang. Jadi Allah keur tajalli di diri urang, Allah keur diuk tajalli Allah dina diri urang keur diuk. Urang lempang Allah tajalli dina keur lempang Allah teh keur ngarusak palu tajalli Allah buku per hari nate buku kodo nu geus ditulis kuari dibuktikeun moal kajadian palu dirusak mun teu aya tulisanana di kodo Allah ilmullah bigi kitu ilmullah kitu bikulli ma sayadri fil kaun karena segala rupa nu bakal berjalan di muka bumi mewujudat mungkinat geus aya tulisanana. Mantap ahli nempo terjadi. Ahli nempo bakal terjadi. Ngan teu meunang langsung ngomong kos kitu mah sebab mal kahartieun ku jelema. Nah, eta teh per hari urang macaan buku Ihya, bacaan kitab Ihya, bacaan kitab Hikam, bacaan kitab Minhajul Abidin, bacaan berbagai kitab buku.
teu rame wali mah macaan teh wake we ieu buku keur disingkapkeun nu aya di qada Allah naon nu terjadi di bacaan gue nya seuri nya mah kejadian Palu itu gempa kemudian tsunami wali mah seuri tuh kadenge ku baturna nyana seuri pan bahaya kadenge ku keluargana anu cilaka nyana seuseurean kan bahaya sebabna nyana mah seuri teh horeng geus aya di kodona keur maca buku teh kan lamun maca buku keur rame teh kan seuri urang ge urang maca buku teh perang weh masyaallah teh percintaan weh senyum-senyum kan urang bacaan buku baca buku Rusdi maca buku percintaan seuri urang maca buku naon karang-karana action ye masyaallah membaca orang buku-buku ketika ramai dibaca ketika ramai kan orang ge ceuri kuari wali neuleuh macaan buku qada Allah ya seuri wah baca ramai banyak waduh lo baca sanu modar cek nya teh ngomong lagi geus kira-kira wararae seuseurean jana wah ramai luar biasa keur macaan buku nanya nama buku wake langsung isuk naon bakal terjadi isuk naon bakal dibukaan per hari nu aya di qada Allah nyana geus dibere ku Gusti Allah ka hakikat seserian nyana nu mantaknya nama nyahoeun sanajan diuk ngaji ge horenganan hate nama ya culak cileuk nyahoeun nya nama nyahoeun naon cenah kieu culak teh male bejaan aya anu keur nge-SMS bae ditutup tak warita sial jerai gajawan tutup ku sia nah gajawan dibuka tek hakikat eta kos kitu nah lamun encan datang kadinya teh nyaho kana ilmu hakikat ente hayang nyaho bacaan ku ente kitab-kitab buku-buku tasawuf buku tarekat buku tasawuf bahkan buku hakikat walau qara alfin minal kutub sanajan ente maca sejuta kitab encan datang karena rasa hakikat moal bisa bihasulaya blugu ila ruhaniyah moal datang aden kok bacaan ku ente kitab bacaan ku ente buku Minhajul Abidin bacaan Minhajul Abidin hikam baca ihya dibaca cuman dibaca doang atuh engke ceramah saudara bahwa hidup ini kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada yang dibawa. Harta tidak dibawa. Dengan demikian janganlah cinta harta. Tetapi mohon maaf ya, mana panitia jangan lupa. Sialnya sakitu kedah saat nage inget keneh bae. Atupan kotok doang untuk bagi ka duit madak. Waktu sasage jebol ti ka duit mah ke aing nyaritakeun kitu ka aing teh di amplopan ku dia. Wih, dia mah kos kitu jasa. Geus lah. Eta deuk kumaha coba. Jadi lamun teu make perasaan mah kos kitu bae kabeh tapi perasaan hina dunia. Eueuh nanaonna teu hayang. Geus manehanana disebutna hukama teh profesor. Profesor teh anu huluna pahili jeung bol monyet. Eta ngaranna profesor. Melangkah dengan pasti ka mana bae tek udah pakai kasihan udah pakai kareampan lain bacaan buku jeung kitab baca ku ente hayang nyaho ka hakikat walau qara alfin minal kutub sejuta kitab bacaan ku ente ieu Imam Ghazali ieu Imam Qushairi ieu Imam Syafi'i dina naon kitu kana tasawufna ieu Imam Hanafi yo ye Junaidil Baghdadi ye Siri Sikti ye Marufil Qurhi ayo bacaan ye Tun Syabdul Qadir ye Ibnu Hasan Sazili ye Ibnu Abdus Salam dan lain sebagainya datang ke hakikat macaan kos gitu moal sebab naon kudu praktek ieu mah ilmu praktek mulai nyaetikeun sare di peuting cukup be 7 jam sapeut oh loba teuing tuh sia ge nu sok 7 jam oh bae tuh berarti kana bener mah nyahonya lagi sarua ngan ngalaksanakeun mah pan hanteu nyahonya lagi bawa penting teh ulah loba sare tapi praktekna kumaha pan orang mangkonon ji Masya Allah baca Quran teh atulah datang ka teh tamat 2 tahun mah
Nyana ge keraden boh deui bae. Boh nya pugunya na ge tilok. Praktekeun urang guari mah ulah dibaca doang ta Quran. Praktekeun guari mah tam. Iya ulah dibaca unggul. Hikam dibaca baca petang. Praktek guari. Ieu teh deuk ngayakinkeun Allah aya, Allah ngurus ka urang. Lamun Allah aya, Allah ngurus atuh urang teh kudu ilu campur urusan Allah. Di antarana urusan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lih rizqiha. Urusan nu hirup, selama hirup Allah bakal nu mere. Eueuh hewan anu kumarayap di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Tah yakinkeun Allah nu ngurus. Geus teu kudu usaha. Waktu cenah kiai teu kudu usaha mah mun make woh keneh ulah ngaji torekat. Siang geus ngaji syariat mah geus capek, geus usolina ge panjang ke. Ih. Atuh cenah kiai, atuh cenah-cenah mah geus ulah ngaji torekat. Torekat mah deuk ninggalkeun eta. Siap. Sageus teh siap. Siap perintah guru. Ulah ngadalil, dalil mah syariat teh. Ketika orang main dalil atuh bahtul masail. Di hareupeun guru thariqah mah mursyid ngaranna teu meunang ngadalil sebab keur ngurusan ruh teh supaya ulah terbawa nafsu ulah ngadalil cenah salah ieu teh menurut syariat mah ulah nyalahkeun ka guru eta hese na ngaji tarekat teh kos sami'na wa ata'na batur mah jam 12 azan teh tidak ka masjidnya nama lain tidak ka pasar ieu mah anu mun ngomong kieu bae pan ieu zuhur batal. Aja eta kumaha geus teu kudu gogba laksanakeun. Pan cenah kos kitu eureun sia torekat. Eureun. Sia mun lain ahli torekat teh geus jang bagian sama torekat ge syariat bae syariat geus mah ampeg melulu. Hese. Hudangkeun jam 12. Hudang. Yuk babarengan jeung mama ka mana? Zarah ke mama balik sia mah di dinya. Mama kira-kira ieu cenah ngira-ngira. Tama sarua jeung mama naon kitu ngaranna mikeun kula ka genderuwo. Tama lamun geus kos kitu tah geus ulah narekat. Moal pati-pati dicoba, jam moal nyoba kitu guruna lamun mimitina encan diperjalankeun. Ieu teh dibere heula ieu kuari bagian nyorangan. Ulah kholwah bae teh di hareupeun aing bebeja kholwah bae horenganan make kenek. Sa kenek na pamajikan. Aing deuk kholwah ieu sia cicing di dieu jadi kenek. Cak pemajikan aja hajar norekat ih mah cicing sia di dia keur zikir ya cak pemajikan eureun kan norekat naka emang kunaon atuh kakak nu norekat kurang nu riweuh ieu hese da norekat dicoba ku guruna aya nyaho eueuh hiji murid nu teu dicoba eueuh aya aturan dicobakan kulo kos kitu mah tah basi kene tahan kene duit mah aya di sia kadikeun ka mama ka mama deuk meuli sawah mikir bae jana kok aya duit urang dicokot aya jana meuli sawah aya bae pikiran kos kitu balik sia balik indit guru mursyid teh kos kitu inggis siga nyaan padahal teu ya pengalaman dia ulah make cincin anyar bagus hebat wih cincin bagus amat kada tah begitu make samping bagus di samping bagus amat ibu mah aduh yang ieu tah ge haji pede nurutan sia lain guru aing tampiling ku aing sia ya kieu cenah barahan we dipentaan we ku aing sia teu menteng ge maling tah beres nah beres geus ieu dipenta itu tah yes menang sekitar 1 tahun atau kaduana dibikin deh tah cincin tah samping tah pan atuh kembali lagi teu hayangan ieu guru mah teh mah nyoba doang satu ketika guru kula di Garut Masya Allah sering dia dongengkeun begitu endek mapag nu baheula mah turis salat kan di nagreg begitu salat toel kade duit we di kantong dibejakeun duit teh sakean saha nu nyaho kula mau duit sakitu saha nu nyaho tapi nyahoan duit nilaina teh kitu kadekeun engke di pondok gede lain pondok gede baheula mah naon kana naon
di Halim engke mama dahar mama nginum pokoknya asal mama dahar geus bisa digerokeun atau mun deuleu mah langsung mun urang kan tenang duit dicokotkan ku nyana kabeh datang ka Halim langsung nungguan kebel kemudian ngalalahar kabeh urang liwat deui suga digerokeun henteu je pan ieu kulandangan antep liwat deui dehem malah mah jangan tungkul urang geus lapar jasa duit teu boga dahar teu diajak mangkani geus pohara jasa nginjem yang autak mere model aya jelema nu sugih urang Majalaya aju urang nginjem teu dibere lamun urang suudzon ka guru moal tamat moal anggeus tapi urang teh suudzon gerak Gusti kabeh ge ieu teh geus dipapatahan sagala rupa teh gerak Gusti geus tereh geusan nya aja aya keneh pan timbal tah urang liwat deui sugan we kunyana digerokeun pas urang di dinya tah liwat bungkus cenah jang engke masyaallah atuh mana batang urang digerokeun tah aya sesana ieu lain kadenge ku ceuli bungkus jang engke lain batas sia guru pohara jasa dibungkus masyaallah satu hari satu malam teu dahar teu nginum kapanggila jeung santri abah di dieu moal bejakeun hirup keneh santrina nyana sarua mapak ieu kebeneran ieu sugih mangkaning ieu insyaallah ieu berhasil dahar aing anu peuting kita datang hiji alhamdulillah enak ieu lapar jasa can dahar ieu sapoe-sapoe leuwih malam sugan maosa henteu geus kitu batu boga duit mah ieu beak cenah ya wali bejakeun aya jelema aya hirup keneh masyaallah aya kos kitu wallahu alam bener wallahu henteu tah nyana beak duitna ngan seperti eta lah tapi teu aya suudzon ka guru moal suudzon aing mah kajen gerak Allah hirup keneh aing ngan geus rada kesangan doang ya Allah dua penting aing ieu disaga ku urang pan baheula mah turisnya teu tepat waktuna sapoe ke isuk deui ke isuk datang ka 3 poe ngan ka 2 poe kula balik ka dieu bebeja dek balik bebeja kan aya naon dina balik henteu dek balik baheulana kula bawa omong lah cak teh tah eta dicoba seperti kitu coba lamun suudzon me suudzon tek ka guru selesai komo abah mah baheula beuh urang rek ngaji ya geus nongkrong geus meunang meureun setengah jam nyaun pada urang ngaji digerokeun da kade tadi geus diuk ngobrol we henteu kumaha urang mah sababna nyahoun ieu urang keur ngaji urang bebeja bae bandek naon ieu pan keur ngaji batal hesena tarekat beso amat eta ngaji kudu dibawa atuh nongtor mah ge kadenge dieu ku nyana teh hayu bae ngobrol geus kebal tah geus waktu eureun urang ngaji sia lain keur ngaji ji atuh teh santri tinggalkeun kajeun lah geus teu prekeun teu bisaeun tah kuari mah kos kararitu teh baheula dicobana model kos kitu tah waktu ngaji kita balik terus ngobrol sugan deuk naon henteu ngan ngobrol ngaler ngidul urang bebeja bae bah ieu si maksuda deuk naon ieu sebab keur ngaji sok berarti urang geus batal beus sia tampiling going sia sok amat ngaji ilmu sia boh besi kitu hakikatna mah henteu tenang we kalem urang saboda aja santri mah resepeun ieu peret ya atuh masalah Habib Rozak tadi prekeun ge sorangan ya tuh hese dina toriko teh lain lalagat awas lempang ke mana ya guru nita ke mana ya eta lamun geus dihudangkeun jam 2 udah terus cai ya tapi misah cuma di dinya betah urang kan kanyahoan mangkaning tunduh kita dihareup tadi ya aing soal naon ieu sih kabar kanyahoan nya namanya di kamar urang mah di dinya aing hayang sare deui besi dicarekan hari urang salat di geus asana ieu geus olab salat ieu ya kubah pernah terjadi sare deui datang kan sia gawe hes bae carekan pan urang
tak eta hese tak kos kitu kuari teh neangan gurunan neangan guru muridna anu sami'na wa ata'na kakarak diinjeban duit bage siapa gede teh mama nek meuli mobil ya san mama atuh kula ge nek meuli mobil sarua goblok sia mah seperti kos gitulah hese babari nah ieu deuk meraih urang teh makom di Allah teh nu teu dicoba. Nah, jelema anu can datang kana ilmu hakikat atuh teu nyahoeun dina ilmu hakikat, bacaan kitab sejuta kitab moal datang karu sebab teu praktek. Nu hese ge ieu praktekna tah aya sabaraha teh praktekna diskemakeun ku guru. Nah ieu bela ieu naik ke kadua, ke naik ke katilu, ke naik ke kaopat, mulai tah endek ngayakinkeun bahwa Allah aya jeung Allah ngurusan supaya yakin urang kuari ngaji tauhid mas sadusi diaji masyaallah bahkan jeung haji-haji sanusina aya di dieu beh pohara jasa tijan geus ngomong tamang geus umul barohin diaji ku beh diaji tapi ketika aya hujan masih kena lompat keneh bae ketika aya sesuatu masih kena ang-angan keneh bae di mana tauhidna. Ketika orang sorangan zarah teu meunang aya angin. Wah. Asana nu tadi paeh. Wah. Tauhid di mana? Tah, badak dicoba. Aing ngazarahkeun awak teting ka kuburan, sorangan. Teu kudu nyoba awak mah teu kudu ka kuburan ulama, teu kudu ka kuburan we asal ka kuburan bae. Kajen teuing bongsina masalah. Masalah. Ya, ieu si engkoy. Koh lu udah ada di alam kubur ya kola iya jepan sasa ada sih ya aing sion jadi zarah ahli toriko mah teu kudu ka wali teu kudu ka ulama teu kudu ka bapak asal kuburan bae sebab zarah nage nya nama zarah itibar mantak zarah teh kabagi-bagi zarah jang naikeun pangkat mah zarah itibar. Geus ulah kaget lamun Gus Dur sok zarah ka Cina, sok zarah kan. Ya emang geus kitu abdi belut pisan wae. Ieu mah bae cenah. Kiai mah zarah teh ka kuburan Cina. Lain ka wali, zarah mah ka wali. Urang mah teh barokah, barokah. Nah, nu masih kena hayang barokah kene mah zarah paun. Tuh, ka ditu tuh ka tanah gocap zarah mah kadinya. Ya. Engke kebal bisa paham tah mentak aneh di torikoh kene perjalanan geus ane ngomong geus hakikat sebab keur praktek nah iyalah walau qara al-fal innal kutub biasa la yablughi ila ruhaniyah ngabahas tentang ruh kumaha mana wallahu